Junaid, Eta dia sabi gedeng buru. Buru gawat. Aing Siapa molor wae. nangin goblok. Gedeng atuh. Nangin sih ngaganggu wae sia mah. Kieu bro. Iya kan turnamen politik saanggeusnya aing selama 2 minggu parkiran motor tah. Bebelaan eureun ngajualan pindang terus kan tadi penting teh kumpulan mah nya aing teu menang amplop. Lamanya. Entah anjing. Coba tanyakeun ke Sindan. Gua aing geus ka imana Sindan digedor-gedor pentona teu kaluar-luar aing geus ngagorowo kahuruan angger teu kaluar. Berarti eueuh jeung sia naon di nanyakeun duit parkir ka aing teu apalna naon. Belegug sia mah yang jadi tukang parkir tuh dah. Da kupawawan di titah di buruhan ieu cenah buru. Mending kene aing jadi panitia tinggal nyekelan duit terus tinggal tutah tita we ka batur ngeunah. Pokona santuy. Ada cek pawawan postur tubuh mana pantas jadi tukang parkir cenah celtuk teh geura. Cek aing mah ngomong ka pawawan abi teh gaduh pagawean kitu. Tong bodoh. Lah tudang geus saya mangke mamual deui aing Nah, mah kapok. ikhlaskeun we atuh lah. Hah? Nya nu geus manggeus we cai tong ngomong wae nih gandeng. Tudang mana eueuh kopi-kopi acan ieu. Hayang ngopi mah ngopi we di mah aing. Rujit lah. Nya maksudna mah aing tah yang dihargaan we jadi tukang parkir tah yang diburuhan. Aing ge sarua merukaran si aing jadi panitia di buruhan teh anjing. Sukarela we atuh sia teh cai hitung-hitung amal. Jangan kebaikan lembur orang ieu. Nis tah we. Masalahna pagawean aing kaganggu aing geus 2 minggu teu dagang pindang coba teu menang duit. Minina teh nyari sia kelah tadi pan bisa meureun dibagi waktu dagang pindang mah beurang ari parkiran mah. Burit kabla. Tong sok dibikin ribet lah hirup teh. Lebay. Tuda mana eueuh dudu acan ieu mah pusing. Sia ngan hayu we ngeleuwih duit jeung beli udu dia. Sok pokona hayang naon mah tinggal ka aing we ngomong. Loba duit mah ieu tingali. Beli kopi jeung rokok. Da lain jeung meuli rokok. Terus untuk apa? Jang bineng. Bineng duit parkir mah di Sindan gitu. Kapanan Sindan lagi eueuh sia mah. Nyanggeus ge wae goblok. Da pusing bineng hayu we ngomong. Kaput we sungutna. Lah. Ih padahal mah tinggal ngomong cai ngkewe gitu can diatur. Terus geura tadi si Ipong ge hayu we nanyakeun dina WA. Tong sieun ku si Ipong lah babet we. Mane mah segala teu bubat babet we. Da kumaha deui? Jadi kumaha? Bi duit parkir mah kege aya ieu kitu tenang lah. Nya. Lah da aing mah yang ayeuna merna ge pokona mah ayeuna titik. Ari sia jika pusing-pusing teuing cai mah. Sia teh minta duit jeung bineng atau jangan-jangan sia nuker butuh duit jadi kudu gawat. Tu darude tunggal panggil jeung bineng mana duit cenah. Geus lah ieu duitnya meuli basreng cepeun minumana power app. Ampun, teuing ku aing dipake meuli arak lah. Woi ke warung mah lain kadinya jalana woi. Ya saudara-saudara jadi urang ngerek ngumumkeun. Ayeuna urang ulang tahun. Diruas jika ngadengen nu maot. Na Facebook mah tanggal 32. Nah sebenarnya na Facebook teh lain tanggal lahir urang. Terus urang teh sok digonta-ganti we supaya teu ibur pan. Jadi selama ini kami tertipu. Lain nipu eta mah taktik we. Soalna di urang mah nu ulang tahun teh sok digesek euy. Mun geus deket ka ulang tahun diganti we tanggalna jadi pan teu kanyahoan. Mun teu diganti teh ku Facebook teh diposting loba we nu ngomen ngaliwat cenah rujit pan. Terus geuleuna mah ayeuna teh ulang tahunnya sok di-prank kok pernah teu maneh di-prank? Babaturan aing pernah ngeprank mamaotan eta kuat kagis dilalaya anjing. Mangnya. Kuat kagis dilalaya aing. Dasar orang Indo garoblok. Gara berflower. Sok ngarinum. Teh pesen mie goreng 3 endogan terus caian we saeut teh miledok. Aing mah aduh aing mah. Junaid dia ke duit ya aduh itu bineng geus lagi di duit aing geus mawa sensor aja bagianan aduh aing mah. Cepet bisa motor dia aing kemana ieu Junaid? Junaid itu bineng geus lagi duit tuh aing mawa sensor tuh sia. Syukur. Nyapekeun panitia. Mangga mah. Naon? Awas ya mun curhat parkiran deui aing wegah ngadengena. Si ieu mah tadi curhat wae rujit blog. Aing unggal ngali si Imron kan melas we beut teh. Kunaon? Kepo. Masih we. Geus lah jong maradang we. Mie gorengna tambahan hiji. Pakai dong kadal binu ieu mah. Ayeuna mah wang senang-senang we. Dia ieu aing ulang tahun ye. Sok ek jajan mah bebas aing nu mayar. Lah mewek. Ya dengekeun Junaid Iskandar dina tes SPBU. Tadi bineng datang deui ka imah aing bari mawa sensor lagi duit pan aing sieun kumaha tah sia mah. Coang telepon we binengna dibayar ku aing ye. Ami clear. Loh, ulah kitu ka dieu. Ruji tuh dah aing. Emangna bineng bogaeun HP. Oh, heuh nya teu bogeun HP bineng. Geus lang kewe nyokot duitna.
Ngan hayu wedding keng aing modar mana maca aing kalah hare-hare we gratis. Bisa tong didengain nama cok senang-senang we. Coang jajan sepuasna pokoknya. Eta mana meuling minuman jika nama ke duit panitianya dasar mafia. Sok iya ya Marjan jamu anti jangar. Daripada melinuk itu ke jenting meli basreng. Nya sok we hari mana ek meuli basreng mah? Geus lah ieu teh hari ulang tahun aing cika tutong mamawa bineng lah. Geus lah ieu nama wang joget we. Hayu. Guru. Bener-bener siapa anjing aing keur pusing kalah diajak joget. Bacot lah. Ye bineng naja kan ieu we sina joget. Bunganan sia tuh dah harita sosowankeun we parkir mah kurang cenah tenang tupan ayeuna kerasa. Mana sugan teh diburuan aing apal teh diburuan mah mending aing dagang pindang daripada parkiran motor malah. Kocak. Sia ari keur butuh minta bantuan ka aing terus ku aing dibantuan ari giliran aing nu butuh tarang dibantuan. Iraha ngabantuan cik iraha mana ngabantuan urang. Ingatan nu bageula aing kahuruan batur mangabanjuran sia bakal ka video. Pantai ideng geblek. Betapa teganya dirimu. Lah ada maksud di video teh ami jeung dokumentasi bising ke mana ira-ira yang lampo deui. Lah dokumentasi beungeut sia batur mangabeak sabara ember ngabanjuran sia makalah ka cicing we hare-hare. Ditita mawa cai da kalah mawa cai aqua gelas gratis ideng pan. Jigra balik lah.